Ghazwatu Uhudin ari ieu eta perang Uhud. Khurujur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, kaluarna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rujuul munafikina, baralik deuna jalma munafikin. Amrul Rasuli sallallahu alaihi wasallam, marentahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa natijatu mukhalafatihi, jeung akibat atawa balukar nyulayaanana Kanjeng Nabi. Kharajat, kaluar, saha Quraisyun urang Quraisy, limuharobatil muslimina, pikeun merangan jalma muslimin. Wa akhda sa'riman, jeung rek ngabalesna jalma. Kutila anu geus dibunuh itu siman minhum, ti itu urang Quraisy, fi waqati Badrin, dina waktu perang Badar. Wa kana sareng bukti naon adaduhum, bilanganna itu Quraisy, ma'aman sarta jalma halafa anu geus nyumpah itu siman hum ka itu urang Quraisy, salasata alafi rajulin, kana 3.000 pirang-pirang tentara. Pakharaja tuluy kaluar ilaihim ka itu urang Quraisy, saha Rasulu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu, sareng eta tetep sarta Kanjeng Nabi, alfu rajulin, ari aya 1000 tentara. Waraja'a, jeung baralik deui anhu ti Kanjeng Nabi, fitoriki, di perjalanan, saha Abdullah bin Ubay bisalah simiatin, kalawan 300 min ashabihi, ti pirang-pirang sahabat Kanjeng Nabi, al munafikina, anu munafik kabeh. Walama wasola, sareng samang-samang sadugi, saha ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabal Uhudin, kana gunung Uhud. Amara, marentah Kanjeng Nabi, khamsina, ka 50 urang, naonana rajulan tentarana, minar rumati, ti ahli panah, bitahassuni, pikeun supaya ngajaga itu rumat, fil jabali, di gunung. Wa qala, jeung ngadawuh Kanjeng Nabi lahum ka itu rumat ahli panah, la tatruku, kana lapad la tatruku, la tatruku, ulah ninggalkeun maraneh kabeh al jabala, kana ieu gunung, sawaun tasorna, sarwa wae menang pertulungan kami sararea, am kusirna, atawa dielehkeun kami sararea. Summa bada'a, tuluy ngamimitian naon alqitalu peperangan, bainal fariqaini, antara ieu dua golongan. Panhazama, tuluy narima eleh saha al musyrikuna, musyrikin. Wakada, jeung ampir naon an-nasru, kamenangan, yakunu, eta bukti itu nasru, eta lil muslimina, pikeun muslimin. Laula annal mutahassinina, lamun mah henteu saenyana ari jalma anu di luhur gunung, khalafu, eta nyulayaan itu mutahassinin, amro Rasulillah, kana parentahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wataroku, jeung naringgalkeun itu si mutahassinin al jabala, kana eta gunung. Wastagolu, jeung katungkul itu mutahassinin bin nahbi, ku ghanimah, wasalbi, jeung ku harta rampasan. Hina maro'au, dina samang-samangsa naringali itu mutahassinin, intisorul muslimina, kana kamenangan pirang-pirang muslimin. Falamma ra'au, tuluy samang-samangsa ningali saha Khalid bin Walid al jabala, kana gunung.
Kholian eta anu kosong itu jabal minarumati ti ahli panah. Hamala tah nyerang itu Khalid bin Walid alal muslimina ka muslimin min khalfihim ti satukangan itu muslimin hamlatan syadidatan kalawan nyerang anu pohara anu kacida hatan hazama sahingga narima kabur saha aksaruhum kalolobaanana itu muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabatur rasuli ari ieu eta tumetepna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Uhudin dina waktu perang Uhud. Syaja'atuhu gagahna Kangjeng Nabi wa sabruhu sareng sobarna Kangjeng Nabi. Syaju wajihi tatuan raraina Kangjeng Nabi kasru roba iyatihi punglak waos gigirna Kangjeng Nabi wasaniyataihi jeung punglak waos payun duana Kangjeng Nabi jarhu wajanataihi tatuan dua palipisanana Kangjeng Nabi. Hiji sabata tumetep saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Uhudin dina waktu perang Uhud. Wa ma'ahu sareng eta tetep sarta Kangjeng Nabi jama'atun ari aya hiji golongan min ashabihi ti pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi. Minhum eta tetep ti sapalihna itu jamaah Abu Bakrin ari aya Sayyidina Abu Bakar wa Umar jeung kadua Sayyidina Umar wa Aliyun jeung katilu Sayyidina Ali. 2. Wa qad asoba jeung nyata geus keuna hu ka Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam naon syadaidu azimatun pirang-pirang kapayahan anu pohara tahammala anu nanggung Kangjeng Nabi ha kana itu syadaid bima ku perkara atau anu tos maparinan hu kalawan itu ma saha Allahu Gusti Allah minas sabati nyatana tina tumetep wasobri sareng sobar. 3. Falaqad aqbala tulu yakin nyata madep alaihi ka Kangjeng Nabi saha Ubay bin Khalaf yuridu anu ngamaksud itu Ubay bin Khalaf qatlahu kana ngabunuhna Kangjeng Nabi. Pa khoda teras nyandak Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam al jarbata kana tumbak mimman ti jalma kanu anu bukti itu si man ma'ahu tetep sarta Kangjeng Nabi. Wadaroba jeung nenggeulkeun Kangjeng Nabi hu ka itu Ubay bin Khalaf dorbatan kalawan satenggeulan kanat anu bukti itu dorbah sababa halakihi eta jadi sabab paehna itu Ubay bin Khalaf. Walam yaktu jeung henteu pernah ngabunuh Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam ghairahu ka salianti itu Ubay bin Khalaf tula hayatihi dina salami jumenengna Kangjeng Nabi. 4. Wa waqa'a sareng tumiba Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam fi hufratin dina hiji logak fajurihat tuluy ditatuan naon rukbatahu dua tuurna Kangjeng Nabi wa ugima sareng ditahan saha alaihi Kangjeng Nabi waroma jeung manting atawa maledogan hu ka Kangjeng Nabi saha ba'dul musyrikina sawarehna pirang-pirang musyrikin bihajarin ku batu fasajja tuluy natuan itu hajar wajhahu kana raraina Kangjeng Nabi wa kusirot sareng dipeupuskeun naon rubaiyatuhu dua waos gigirna Kangjeng Nabi wasaniyatahu jeung dua waos payuna Kangjeng Nabi
Wajurihat sareng ditatuan naon wajnatahu dua palipisanana Kangjeng Nabi. 5. Wa usiba sareng dimusibahan saha ashabuhu pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi. Alladzina tegasna jalma-jalma kanu anu bukti itu ladina yudafi'una eta nahan itu si ladina anhu ti Kangjeng Nabi bijriyani meunang musibah ku pirang-pirang tatu kasirotin anu loba aidon deui.